teh budak. Ih, tanyakeun teh Gus budak teh Gus. Sok panas siapa lah. Serah tetangana. Ku Kakang Dodi teroskeun. Oh di mana? Kudu inget supaya nu baheula da akan terumasa. Lamun kitu wae mah ieu. Moal euna moal akang. Pokona amon we nya. Dengarati ku pamajikan mun datang ambek-ambekan nanya ge tara nembalan dati buruan kunden ngadenge beja da akan terumasa. Tetangga pitah ulah kan ibu ya dong percaya dukung sudah kena beja da akan puasuanya tadi kira beda bungsu wadah rempuk kepangi kedahar ponyo sangu beak kesaboboko pajara busuk dengerewo dahar rujak kepangi kedahar beak lada sanguna sak bobokong ya walah pacar abdi anak gerak ye abong jalma cing kecewis ngaromongkeun abong jalma pasti ye moal aya nu muruhan manjangkeun dulu papasiaan abong jalma cing kecewis ngaromongkeun abong jalma tah eta moal aya nu muruhan manjangkeun dulu papasiaan. Kak Haji Ya kumaha? ini sono orang teh awis tempang ya Kak Haji Sono udah akan banci jalan. Saya urang banci darahnya. sok atuh Kak Susah geus nambah rumah tangga teh parah naon gitu Kak pamajikan teu ngarti piraku teh teu mahi pahan sorangan Piraga 2 juta bahkan papasehan durian mekuat asa ulah basian. susah geus tambah rumah tangga teh payah salaki ngarti bagaimana kemaki Akhir 2 juta. sorangan bahkan papasian iya Buat sana. buat asa kabasilan Coba ukuran rumah tangga sakape sok udeung rek minta diserahkeun tapi na tong alam gawas lain wanita ulah sok
da pugu eta kesudah Kasusah istambah rumah ganti bayi Kang Haji kumaceran dengar panglima temaji muka sorangan wayahna ulah kayaknya budak dunia iyo nu kuat asa ulah baselan tuh tingali ayo naon aya wanoja masuk barang cantik sampulur awak na rejang si cantik ada si cantik kata mah kulitna aduh henyo manis jarulan mana manisnya lir ibarat Dewi Rati di kayangan tuh tingali mana iya jajan oh iya itu Japri tuh iya sampulur awakna lenjang rekatna pinuh wibawa pasti lir ibarat Kamajaya Dewi Sinta maranena he parengahiji sauyuna ucapkan pasini janji ijab kabul saksina papa pangulu payus mata nuruk cupu jangan nyai Ari kitu hidup teh pada teman ala Kang Haji dedek langit yang pak duta ih lucu balik nyungtung Ari kitu satekat biru pada silih junjung ala lucu iya udah capek sono jeung Kang Haji teh geus lamin teh sareng saparung kumaha ayeuna nya ala lucu Kang tak tarik teuing ati mah teu kuat teuing kumaha laun atuh lalauna ayo kira launan disira gaji kakotong iya oke launan ah nyeres sabara bae moal lila kagobda sakit deui Ya. bisika guru Korea potong besi kurang gaji di sadana cecekitan motong besi kurang gaji kudu deui banjur kucai motong besi kurang gaji di sadana cecekitan motong besi kurang gaji kudu deui banjur kucai iya oke lalaunan sapara bae moal lindung lila hadir lindung gobda saeutik deui bisika guru Korea potong besi kurang gaji di sadana cecekitan motong besi kurang gaji kudu di banjur kucai potong besi kurang gaji di sadana cecekitan motong besi kurang gaji kudu di banjur kucai jai terus ngametan iya tidak Ari gopakan kitu kumaha Kang Haji nubes banget janji bakal sauyunan alah repu-repu jajantung repu jajantung awor jadi hiji ngaruh teli repu gabung macengan Ari kemana mah ngaitkeun pikir kata kaler mah kata bulan kata kaler mah kata bulan kemana mah eta kemana mah ngaitkeun pikir eta moal paler usah bulan
wajah cenah cekida dago pakarangan ingatan kuring waca jangan arek balaka sugan angin maheukeun pikeun sora bejakeun kaguna nu basa eta jeung manehna kuring baca hidup di tempat gambaran Ari gamana ngait kena kincir ada kakak mama terbulan cium cium lain gerak lain cepat timnya haji pengagangan Girung lain nyawa lain belum penting sapa jangan curagan dasa panjangan oe Aku macam yang mari bekas tarina Allah ceceretan lo kami walina oetan yang mari bekas tarina ceceretan lo kami walina Allah ayah mah hiha